alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayeng. Lailah para jamaah kaum muslimin, akidahna heula kudu dimantapkeun ka Gusti Allah, fikihna kudu dimantapkeun ka Gusti Allah. Tara, nah aya deui jelema dibere ku guruna, ngan guruna lantaran geus wali hebat, percaya murid ka guru. Lamun guruna geus saleh, guruna geus jadi waliun min auliyaillah, murid percaya kajen ku kumaha ge. Aya hiji jelema neuk ka kota, bebeja ka guruna. Waalaikum, ka mana sia? Neuk ka kota cenah. Aju kok bebeja? Kula ngawa motor tapi teu boga STNK. Supaya aman ku polisi. Oh, cek guruna ieu bae ye. Ye. Ye nya mun aya polisi ieu bikeun. Oh, nuhun. Diasupkeun nya teu di deuleuh. Langsung naik motor pede jasa ta muridna. Percaya ka kiai lah kan? Ya Allah, ayah polisi sarua bae. Tapi lain polisi Kapolres sendiri lain. Langsung nyanet eureun atuh kumaha? Surat. Langsung dibikeun. Ini. Kebenaran barang di dalam Majmu Syarif. Surat Majmu Syarif. Cek polisi ini mah Majmu Syarif cepena. Lah, ini di sini berbagai surat ada. Yasin ada, Rahman ada, Tabarok ada. Ya lebih lengkap ini Pak, ini dari guru saya. Polisi bingung gitu dari kos kieu cekna. Udah SIM aja dah, SIM dah. Udah surat mah biarin dah, SIM. Dikeun kuncinya SIM-na. Barang di deuleu fotona beda. Di deuleu deui jeung foto. Ini kok beda? Beda apanya Pak? Ini foto SIM sama wajah kamu kok beda? Ini bukan SIM kamu ya? Bukan Pak, dapat minjem. Atuh SIM mah jangan minjem, harus punya pribadi. Wah, yang dipinjemin aja nggak bingung kok Bapak bingung. Cak polisi, udah jalan. Jalan aing puyang cenah manggih nu kos kieu mah ya. Wah, yang berangkat cenah balik ditanya ku guru, aku mah selamat guru. Nah iyalah guruna wali nyalametkeun. Membuat gerogi polisi, tapi coba-coba orang minta cai ke Haji Mamin tangkap polisi, jeung Haji Mamina ditangkap. Bahaya ieu mata ulah sambarangan. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Thariqah adalah suatu jalan untuk menuju usul ilallah. Tanpa thariqah jarang, walaupun aya nu dimurad ku Gusti Allah. Dengan cara-cara berthariqah intina adalah berzikir ka Gusti Allah, zikir Quran, zikir tasbih, zikir hamdalah, zikir takbir, tetapi aya nu khusus zikirna kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah runtuh kabeh. La ilaha illallah pangeran anu hak diwajib, nu wajib disembah, nu hak wajib disembah kecuali Allah. Lamun Allah geus dipangeranan berarti Maha Pencipta. Nyiptakeun langit jeung bumi berarti eueuh nu bisa nyiptakeun langit kecuali Allah. Eueuh nu bisa nyiptakeun bumi kecuali Allah. Maha pencipta manusia, moal aya nu bisa nyiptakeun manusia zahiran wa batinan kecuali Allah. Anu nyiptakeun sehat jeung gering, eueuh nu bisa nyiptakeun sehat kecuali Allah. Eueuh nu bisa nyiptakeun gering kecuali Allah. Eueuh nu bisa ngahasilkeun kecuali Allah. Eueuh anu bisa ngamadaratkeun kecuali Allah. Nu ngamangpaatkeun, nu ngamadaratkeun kecuali Allah. Jeung eueuh nu bisa ngasupkeun ka sorga, ja sorgana ge nu Allah kecuali Allah. Eueuh nu asup ka neraka kecuali ku Allah, ka neraka jeung ka sorgana ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu mantak eueuh hiji zikir nu paling nyalametkeun min azabil qabri, tibatan tina siksa kubur, min la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah, cuman make guru minimal secara umum ba'da sholat tilu talqin zikir.
la ilaha illallah 3 kali pada salat la ilaha illallah la ilaha illallah. Adapun kaditu nangke mungkin qadiriyah, mungkin naksabandiyah, qadiriyah wa naksabandiyah, satoriyah, khalidiyah, naksabandiyah dan lain-lain sebagainya, terserah kumaha ente menang ti guruna. Nu penting guru mursyid jeung ukur ku diri sorangan geus mejehna apa henteu. Sebab lamun geus ti guru kajen ku kumaha ge geus teu misleuk. Aya hiji jelema muriang, bareng muriang bingung teh kieu maksudna ieu teh nu sok dipenta cai teh eueuh keur ka Mekah umroh nya kan bingung. Ya Allah ya Rabbi ieu neuk menta cai ka guru eueuh sedengkeun asal muriang ka guru asal naon ka guru ieu eueuh. Akhirna datang bae ka dinya aya anakna dokter anakna mah. Waalaikumsalam. Enak abah muriang cek nya teh. Aju anak-anak muriang aju biasana ka abah minta cai cek nya nya kula minta cai bae. Oh ya penyakitna naon eta anak panas cek nya rada eungap saeutik dibere ku nya lantaran dokter resep ya berarti ya panas turun panas napas berarti ya obat asma bikin ya udah tebus aja ya ini ke mana aja ke apotik mana tebus ya dah ya terus bae ka imah nya namakan pikiranna mikiran bapana bae cek kira geus dikacaikeun jadi dikacaikeun tulisan anakna teh geus inum ya cek teh obat di kiai diinum cager benang saminggu benang 3 poe datang ka dinya mau kotok mau bakakak beli gom waalaikumsalam enon ya ulah bersyukur ieu sakumaha abahna be cenah ieu beuh mun di abahna sok dibere cai kadang-kadang dibere oret-oret ayat Quran dikacaikeun higa sarua nu kamari teh dikacaikeun cager anakna bingung jeuh resep teh mah sakieu ku resep dikacaikeun cager sakieu ya geus aing mun cek cenah ieu sarua jeung aing belajar sakieu kebeneran menang saminggu si dokter eta muriang sarua muriangna panas jeung napas. Nah aing nyieun resep sorangan dikacaikeun sakieu teh sarua nya nyieun kana sorangan aja dikacaikeun diinum tambah parah sakieu teh apa lain si itu cager aing henteu jadi ditangkeun deui ka dieu itu si itu nu minta cai teh letak ka dieu aing maneh kamari ieu dibere resep teh dikumahakeun dikacaikeun aju diinumkeun cager kok aing mah ieu penyakit nu akur jadi tambah parah emang kumaha kitu heuh cek manehanna kula mah ieu lain kuna naon nu dideuleu teh abah maneh nu dideuleu teh guru geus teu neuleuna naon boga kayakinan guru teh diijabah doana geus teu naon deuk naon ieu mah ti guru boga kayakinan kos kitu alhamdulillah salamat maneh neuleuna saha nu dideuleu cek untung teu paeh geus ya tahilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jeung guru ahli Allah beda mantak urang kuari hayang jadi murid Tuan Syekh teh sakumaha tadi bukit turmudi dicaritakeun ieu Tuan Syekh teh ngabogaan buku nu sakitu samadal basor sapangteuleuh mata aya catatan muridna kieu dongengna teh menta ka Gusti Allah munajat supaya kula ieu diangkat darajat atawa dikumahakeun disalametkeun geus tapi cek Tuan Syekh ai kula mah geus teu hayang nu penting murid kula salamet murid kula hayang disalametkeun kasalametanna kumaha ulah aya hiji-hiji acan nu diasupkeun ka neraka geus atuh cek Gusti Allah catat dina bukuna sapangdeuleuh mata ente ulah nanyakeun di mana pabrikna leces ulah ieu lain buku kos kitu ya buku maknawi alhamdulillah dengan modal mahabbah bakal dicatat urang di buku eta kamahabahanana cara Pak Bupati mawa sapi ente bahkan nyokot sapi kan beda gubernur mawa JBG mawa ka dieu urang Pandeglang ge aya nu mawa ka dieu jeung berikutna eta ngaranna tanda mahabbah aya anu mahabbah mere aya nu mahabbah atuh nyokot kieu cenah aing mere kabeh deuk sanu ngadahar aku masih apa eta urusanana
Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, dicatat di akhirat nanya Tuhan Syekh ka malaikat Malik. Aya murid kula nyasab ka neraka. Coba periksa ke malaikat Malik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyana cicing we kieu. Geus geura ka sorga atuh. Cek malaikat Malik, geus geura ka sorga. Moal. Emang kulan moal ka sorga kula mah lamun can anggeus si jelema ka neraka. Emang kumaha beusi anu nyasab murid kula. Masyaallah lamun urang boga bupati model kos kitu tah. Mantap jasa geus. Boga gubernur model kos kitu tanggung jawab terhadap rakyat mantap. Taulah bupati jeung gubernur mah kurang geus nyaho dadaekna. Boga presiden mantep seperti itu, mantep kumaha ngomong naing ieu. Oh mantep tah, tanggung jawab terhadap rakyatna. Masya Allah. Geus lah ulah nyaritakeun politik. Capek nyaritakeun politik. Engke ku Habib Umar Montohar teh nyana ahlina teh. Nyana ge terlibat hutang bangun eta. Nah, iya begitu kita kasor ka neraka surga, moal waka ayeuna kena jajahoan heula kabeh ka neraka. Akhirna geus beres haparona geus aya 3 prapatna masih keneh nangtung di dinya keneh becek Tuhan Syekh kajenting kaula dititah ka surga moal daek moal dirobahkeun suku kaula uhariku kodami kula moal ngarobahkeun suku kaula dampal suku kaula di dieu selama jelema masih keneh can anggeus ka neraka. Besi aya murid kula nu diasupkeun ka neraka kula tanggung jawab moal kudu ditinggalkeun. Masya Allah. Eta lah nu urang nikmat jasa boga Kangjeng Nabi nyapaatan safaatul ulama boga waliullah kutub auliatun Syabdul Qadir nu tanggung jawab terhadap muridna. Aya muridna nu tilok salat maot begitu ditanya man rabbuka Abdul Qadir man nabiyuka Abdul Qadir wa ma kitabuka Abdul Qadir. Malaikat bingung Abdul Qadir kabeh ya Allah ya Rabb aya hamba Gusti mau ninga ditanya teh kabeh jawabanana man rabbuka man Abdul Qadir bae kumahakeun Gusti siksa langsung disisa sia ditanya ku aing Abdul Qadir kabeh siksa sia ku aing col teh Tuhan Abdul Qadir dan naonan dia ieu ditanya Abdul Qadir deui ieu tah maneh tah ieu gara-garana ieu mata kedek disiksa ku aing bejakeun ka Gusti Allah coba sakali deui bejakeun ya Allah ya Rabb Abdul Qadir na aya ditanya man rabbuka Abdul Qadir kabeh man dabyuka Abdul Qadir kan salah ya kumahakeun Gusti siksa sia aing mah malaikat jageuna tetep disiksa sia ku aing pamonggol ditaikeun galon cekel ku Tuhan saya blak kadiekeun sia tapal kadiekeun diramet ku Tuhan saya blok sambarangan sia bejakeun deui ka Gusti Allah bejakeun deui ka Gusti Allah Gusti palu dicokol hai sia elehan amat atuh sia malaikat tanaga anak gede Masya Allah meureun make babacaan panjana aya babacaan bismillahirrahmanirrahim mali bejakeun ku aing sia ka sia. Nah, ieu cenah palu geus dicokot ku Abdul Qadir ku kumahakeun? Ieu tetep bae siksa. Oh, jang nyiksa tuh. Kumahakeun bejakeun ieu mah pasek kitu. Pasek. Salat tilok, naon tilok ieu mah ngan sakadar ai haol doang hadir. Hadir ge lain zikir dahar bae. Anu ti perbo pan ieu dahar, rebo Kamis Jumat Sabtu. Datang ka Minggu. Waduh, masalah sih. Ku cinta-cintana ka Tuhan Abdul Qadir di imah teu masak daharna di dia di papai unggal imah masalah. Nah ieu pasek jadi ieu pasek ieu kumaha ieu bejakeun ka Gusti Allah lamun memang ieu murid kaula pasek ilam yakun jayidan fa ana jayidun lamun murid kula salah murid kula teu bagus kula nu bagus ulah dideule muridna nu dideule ieu Abdul Qadir bejakeun ka Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah teu daekeun malaikat bung aing balik deui bong aing bejakeun
Lamun sia teu daek bebeja malaikat munkar nakir ka Gusti Allah ditutup waing sorga jeung neraka. Moal anu ka sorga, moal anu ka neraka. Bedakeun ka Gusti Allah, ambau teh si ngomong. Nah ieu lamun diserap ku nu bodoh kan bahaya. Bahasa wali Allah anu kudu dicairkeun ku urang loba pisan bahasa-bahasa kutub anu dina wiridan ge kan kudu digurukeun. Ya tamkisa ya tamsya batusita ya batusna ya besar. Nah eta kan teu kaharti bahasa naon kudu digurukeun. Ieu teh bahasa saha nu kumaha seperti bahasa-bahasa anu tadi. Lamun urang nyaritakeun bahasa Tuan Syabdul Qadir ieu kan bahasa lain lalagan modal dina thariqah heulaan siki apa heulaan tangkal. Coba begitu Kangjeng Nabi Adam turun ke alam dunia ieu teh kan eta tangkalan. Eta tatangkalan buah apa heulaan? Heulaan siki buah apa heulaan tangkal? Heulaan siki, apaan siki teh ditangkal. Heulaan tangkal atuh moal aya tangkal jalan muleuh siki. Atuh heulaan siki, atuh pan siki teh ditangkal. Heulaan tangkal atuh pan tangkal teh meureunna nanti siki. Datang ka kiamat moal anggeus ya. Urusan naon eta mah? Urusan siki adalah roh urang, urusan tangkal adalah awak urang. Jadi berarti bahasa wali mah aya siki di jero awak moal aya di mana lagi dengan bahasa ada biji di dalam pohon moal aya masa siki di jero pohon aya ge siki di jero kadu eta mah aya ari siki di jero nah atawa siki di jero calana jelas eta mah mari teruskeun asuh sama ngareres jasa ye pikiranana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, simkuring hanya sekadar macakeun silsilah bahagia aya masyayikh qadiriyah, masyayikh naqsabandiyah, masyayikh turuq di dia halal hadir. Perlu diketahui Syekh Syumi adalah ketua thariqah sadunya. Ya, nya nama sering kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi. Perlu dikanyahokeun nu mantak henteu kudu terlalu perhatikan kukuman nu penting deuleu wajahna bae. Nu saat ieu dilimpahkeun ka Habib Lutfi ayeuna jadi ketua thariqah lain nasional tapi sadunia. Sebelumna ieu maka bahagia aya keanehan nyana deuk balik malam Jumat kan di dieu. Deuk balik nya nang sampai bandara cikula ka Pak Haji Agus coba Habib Syumi telepon supaya hadir di haul coba geus datang ke bandara. Makanya nak balik dari kadi lamun lain titah ku Tuan Syabdul Qadir mal bisa Syekh Habib Umar lamun lain dicolek ku Tuan Syabdul Qadir mal bisa jeung kula masa pira kula tuh Habib lain kiai lain itu makan Habib tapi kan cenah darah raya kita kadi berarti kan aya nu noel ya Haji Habib Rojak ke ditowel tadi ku jahe nirilik cenah kadi ya beda toelanana nya mah jurig mah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tetegeun tauhidna tetegeun fikihna tetegeun syariat tetegeun thariqah tetegeun hakikat aya syariat kitabna jelas aya thariqah kitabna jelas aya hakikat kitabna jelas dengan guruna jelas mun kukula dicaritakeun tentang syariat jelas fikih tama urusanana untuk tathhirul zahir thariqah untuk tathhirul bawatin. Nah, lamun hakikat ieu adalah tahalli anu nimbulkeun kana ma'arif wal asrar. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Etalah ayatnya. Iraha de waktu ke orang bahas tentang ayat eta sekaligus dengan ayat ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan nu dina Al-Qur'an yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Mun kula jaritakeun seputar hikmah bakal resep lantaran hikmah lah malain ceramah modal kiai-kiai. Hikmah mah ceramahna dakwahna make hal ialah iraha deui waktu disatukeun kula loba kiai-kiai ke urang dengekeun ieu mah mantepkeun soal fikih yakni syariat mantepkeun nu berthariqah
supaya istiqomah mantepkeun di mana geus berhakikat. Nah, hampura simkuring, hampura keluarga besar Pondok Pesantren Al Istiqlaliyah, terutama Abah simkuring, Ibu simkuring, jeung urang kabehan mudah-mudahan dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, diaku sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diaku sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Sakitu bae, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.